tong lele malang. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan nucan katalaah aji nu kasingkir-singkir. Talung tik kiwari kotek tak ti ayeuna. Iya. Perlu. Dah. Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur. Bener. Duka dosa abdi dinten kamari teh. Naon sing? Dosa naon ulang? Dume sontenna teh abdi teh gaduh dosa teh diangir heula gitu. Eta atuh. Gitu abdi teh kulan Gusti. Dosa nama eta nya. Wirajeunan, oh nu kitu patut diomongkeun atuh bari nage. Edahan naon ngaranna? Ai dosa nama eta nyabok pamajikan. Dosa nu paling gede mah eta pun boyo dibanting ku abdi teh kulan Gusti. Di dinya juga nama. Patut wae ayeuna. Cing atuh tina soal pribadi mah ulah dibawa ka nu kieu. Ye, pedah ngabalanjaan saeutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Ye. Taku hal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageng rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di negara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah Gusti eta upangeunah nama kopi teh pamere iya kitu kulan Gusti kitu kulan Gusti parantos siap ai bekal mah kulan ya non Regreg bekal memang urang teh tina rumasa tadina lamun dipikir dibulak-balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeuman urut ngawangun nagara urang akang janji dina hati sanggup ngorbankeun diri sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana nu paha kapriugaan urang nagara astina Prabu Suyudana dimana ai abdi sadayana mah kumaha kumaha hulu paribastos teh mah ceuk orai kitu. Ai buntut mah kumaha hulu. Naon? Sieun mun orai mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun. Hulu kakaler. Upami teh mah hulu orai kakaler buntutna teh. Hulu kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur. Sabage laras. Dina waktu ayeuna wayahna ieu kareta gajah kuda pasukan gajah siapkeun pasukan pedang pasukan panah ti pihak urang ulah aya nu tinggalin poe ieu hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu kurang sadaya eta cenah aya budak ngora memang anu ngaranna teh Abimanyu ta eta anu dina waktu ayeuna kudu dialah heula eta mangkalu gimana? Saya lir pendra. Ya inggih. Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu patih nagara Astina patih Arya Sangkuning. Inggih. Nyaeta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun. Rampes. Rampes. Lagi. Rampes. Datang nih datang teman.
bendera tangga demaneu pakulikan bendera ingkang sampun prata bendera sampun prata ya sampura ya rampes paman Gening kasepuhan patih nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping nuhun Wilujeng Sumping persa nuhun Wilujeng rawuh kasepuhan nuhun hampura ieu katukangan mangga aya pikarsaeun naon pangersa tansah diajeng-ajeng oh kieu meureun sararea apa Raja Astina Prabu Duryodana teh benu nu taya papadana murang baring kasadayana sadayana diperintah pertanggungan jawab nyaeta pikeun ngaronjatkeun kawani kasumangetan pikeun ngaronjatkeun taktik jeung sajabana kumaha bae carana dina waktu ayeuna supaya sang nalendra kabeuli hatena kitu kaayaan mikir mah cara masing-masing bae ngan ieu aya pansen khusus kangge salira kumaha paman mangga naon anu kudah dijalankeun naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya cara sareng katangtosan anu kedah dirobih mangga tansah jajeng-ajeng kieu ulah waka muji si Abimanyu sakti mandraguna budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta si Abimanyu teh anu jadi pangapit si Abimanyu Senopati teh nyaeta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari si Abimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokal. Tah eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna. Ya. Permainan. Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda aya teu kitu kumaha dangarana ge perang atuh. Ada licik oge pihak urang teu aya halanganana. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun ti pihak Kurawa nyieun kalicikan anu. Nah, negara Astina mah negara beunghar ieu. Nu mariksana we bare duit. Ulah kitu nyarita teh. Ahna da usum. Nya. Gampang eta mah. Mun hayam heueuh geus teu beukieun duit. Ai jelema mah wah. Aya nu teu beuki teh. Nya. Carana pabantah. Cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oge yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui ku Bima jeung ku bapakna komo belah kaler mah Gatotkaca. Cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun. Wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu. Gitu. Pancing eta. Nyaeta mancing maung di jero guha. Deh. Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang. Supaya ngajauhan. Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapakna jeung ku uwana. Deh. Bawa si Arjuna jeung si Bima ka belah kidul supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah.
nyayogikeun tanaga sareng emutan paman nyayogikeun tanaga sareng emutan salira panginten nangtang Bima itu tuang rayi nangtang Arjuna oge sajumlah wala dia bala tamtama wayahna pantoskeun siap ai kangge abdi mah siap wae da parantos di tekadan ti nagara ge tos diniatan ai wangsul deui ka nagara ka itu kalemur ada liuk dengan liuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan kaduruk mitoha leuwih ti heula nya rorompok teh kahuruan dugi ka eta mah sabolonoyot kaduruk nya diduruk atawa kaduruk nya nah kumaha mimitina ai mimitina mah kaula teh pasea pun bojo terek didudut ku mitoha nya tengah puting ku kaula teh nyeungeut lilin di kolong dugi we ka kahuruan diduruk meureun tah mah tapi kabeak pisan tah kitu rupina mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh tak kitu Sang Nalendra wajahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu sing hasil wah beres dupi si Abimanyu geus urusan para Kurawa entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna si Abimanyu kudu kaala nyawana siap paman siap bagi-bagi tugas iya beres semangat tugas diestokeun mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula dek ngajalankeun di kewajiban sakedeung deui urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang nyaeta pikeun mingpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun iya si Arjuna tangtang bagian sampean keun si Bima ku kaula wah saya ieu mah kumaha bungan abdi dijadikeun panasehat sajabina ti Senopati teh ulah lalawora eta ngalawan Bima sareng Arjuna dia bisa digampang ulah sologoto jupir numutkeun bejati nu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Dorna murid kahiji Dorna nomor wahid Ari Bima dina main gadana teh muridna Baladewa tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa anu lain lalawora ilmu panemu jampe pamakena luar biasa ya atulah mungkin kitu macarana siapkeun taraga pikiran mararane ayo tuturkeun kaula sabalat-balat urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah jangan ngajugjug ka kitu tangtang sakuat tenaga carana rupa-rupa anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah Tegal Kurusetra sae rupina dina waktu saena sakana parantos hampir dugi kana waktosna anu parantos ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa ya sabiha lumapa rampung daud tutas pangandika hapunten tina pihak Kalpatan Paduka malum panieu teh mayunan perang ya dihampura sagala dosa kami hapunten tina pihak Kalpatan ya angsa sama-sama cita-cita tiasa lancar di segala rupiah
prajurit temenang mung atuh Itu abdi nagara. dasar geus disumpah tadina sumpah prajurit pan sumpah prajurit ninggalkeun anak bojo oge rasikona eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu dakun awan bulan memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang HP atuh laksanakeun ke mah bersalamet bulan padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu mah HP nya eta tinya ti Cipatat naon tape para ranjang geuning bara rodas HP teh tape eta mah atuh lain HP jauh-jauh oh eta mah tape geus tiba digenti heula oge capek tiba heula ge peuyeung ya pantawa poe ieu hancur sadayana kedap dibersihkan tak kedap bersih aku ya kesehatan mana aing geus bersih naon nama aduh ai pulang menang tugas teh digawe di dia di pangperangan meresihan tempat-tempat di ieu kemah nyanya urang balala teuing marina ge nepi ka kieu ieu melaan anak ya dah kudu da puguh bapa nama atuh da teuing di mana da puguh aing teh keur dikandung ieu budak keur dikandung 7 bulan teh bapana teh init Teu beja carita nepi ka ayeuna. teu beja teu carita Leples we. teh surat teh beja sabar mah jeung sabar ditutungguan bejana cenah digawe di Arab eueuh teu balik kan bae da geus nasibnya nyeta da puguh geus nasib meureun tarimakeun we tarimakeun dek teu ditarimakeun kumaha atuh dah udah geus kadar jeung takdir meureun kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi si eta mah tarawih boga salah heeh eta peuting ai CS meuni cing paruringkak puluh-punuk ai geus nu cing cara rowok anu kakenaan ku tatu aduh pasti we dari pangperangan anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngalepaskeun nyawa gogorowokan buria buncelik geuningan anu dikaput dikaput kulantaran soek kulitna eta nu watir mah nu potong leungeunna lain nu naon nu potong leungeunna watir teh nya leheung lamun potong leungeun teh ditembak batur da imah teh jalikeun gitu udah malum di pangperangan ya Oh, dari perjuangan. ngalum di pangperangan atuh rupa-rupa mayit mah geus teu kahitung lobana eta nu galung cing cara rowok marukana teh Perjuangan jiwa terus peperangan. sing jararit nya nyai hanyir ari aya angin di tengah teh hangru hangru da puguh getih meureun nya Ngalirnya. getih nya didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya jak kitu keun Aya penjit para sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat amin urang anu ditinggalkeun atuh cing sabar cing kararuat sing tawakal urang da ngaranna ge perang atuh aya ngaran-ngaran perang mah ayi kumaha abus kapang perangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa teu dipaehan maehan teu dipaehan maehan rasikona rasiko nu menang jadi ruhak nu eleh jadi lebu gitu aya di pangperangan eueuh meningna teu aya ngan nyai mah
kiwe menyediakan kendaraan teh pan aing galalugur teh meureunna ieu barang-barang teh moal anu mawa moal dibawa we ka aing ka lemur dipake rongsokan teh lumayan marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teu payung engke baka muka museum aing jadi barang antik jadi barang antik ulah lalawora ayi bulan nah ieu teh geus dicatet ku pangeran ti dituna kitu jelema dengan parasea pagaweanna teh duka teuing lamun harengheng pisan nya da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap nu leutik nu kagencet mah can ekonomi meurencing tarerekel heuh ta eta teuing naon nu direbutkeun teuing da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang teuing naon kahayangna jeung naon nu direbutkeun deui lamun ngarebutkeun harta na moal pararaeh manehna teh teu sadar kitu teuing tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur angang jeung baraya jadi musuh jeung baraya jelas cenah ieu mah bejana Panawa jeung Kurawa teh tirituna teh saturunan sagetih sakaruhun malah sakaruhun kunaon make der parasea silipaehan beh dieuna nya nu matak pentingna hirup beragama teh kitu nyata kitu nyai supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya lain ulah dudunya dunya mah teangan cenah geuning ngancing saperti urang hirup dek ribuan tahun nya bener ngancing ingat kapan orang teh bakal paeh heuh nya atuh nyai kabeh tuh oge bakal paeh da Allah sugana anu paeh teh der mamawa harta atawa mamawa HP nu pae teh teu can ngadenge aing nu paeh mawa HP bener nya cenah aya nu dikubur sok di kongkorongan sok di make duit cenah eta mah kudu hirup pae mah dan nu paehna mah teu hayangeun boga kahayang nyai sumuhun nyai teh lepat kaprah tapi deui lamun ngadenge heueuh sok nguping ti kiai gitu nya di ajengan nu mata kudu daek ngaji teh gitu deketan kiai ajengan teh ulah dijauhan teh warisan para nabi teh mawa obor pikeun nyaangan jalma nu poekeun ulah ceudem teuing dina awak teh ulah-urang teuing na pikiran teh aing ngaran-ngaran poek dina agama mah teu da ayi hirup saborong bentor bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak hirup kadem jadi ayatna agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea nyanya supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat ta eta lain urang melaan agama sabenerna mah agama nu melaan urang anu misakeun bener lamun di pikiran mah sabab naon ku ayana agama bisa misahkeun mana bener mana hade mana goreng mana hade eta benar-benar mana salah nya benar teh mana nya mana lain teh jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh nya mun pare mah kudu beuki ngeluh kudu beuki sumerah jeung tumarima ka anjeunna ilmu pandikan berisikan tunduk teh ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudig-dig awak teh kalau nepak dada bener boga rasa pang benerna ku boga rasa pang benerna ge hirup mah geus salah eta kitu ayi sumuhun teh nyai teh lepas haye mah ceuk pamikiran anu bodoh kajeng aku nabi na da salares homo geuleuh ka Yahudi cenah geuningnya nya Yahudi tadi geuleuh kanu jauh padahal eta Yahudi teh nyata sifatna ai sifatna Yahudi teh sombong bedegong gede hulu muntangul sagala di aku sagala di aku bener tah lamun urang ngaku agama Islam dina diri urang teh sagala di aku sombong bedegong tah Yahudi eta heula we paehan mah Yahudi lain dipaehan jelema na dipaehan ku urang keneh nya laras ieu mah geuleuh ka kafir ka itu kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana nutupan kabersihanana nutupan fitrahna katutup teh fitrahna teh kasucianana teh ku sombong ku bedegong ku ujug ria takaburnya cimaki jeung sajabana bener tuh kafir eta we heulaana perangan mah
perangan naon dan di ditu teh urang teh datang kadunya teh sorangan balik sorangan. Da bener. Ieu mah beda paham saeutik silih baeudan. Bari hirup saagama. Siri omongkeun. Bener ka gila-gila keding teh kitu teh. Nya. Batur teh atuh lain simpati tungtungna teh jadi antipati. Antipati. Lain hayang nurutan kalah ngajauhan. Nya. Bener di araraku geuning. Bener. Boga pamadegan teh asa aing pang benerna. Nya, saing panghareup. Ku boga rasa aing pang benerna ge pan geus salah teh ieu. Nyakan tenang. Da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target kurang di dunya mah nyaeta belajar. Soalnya nu menteuna mah itu ulah dipunten ku urang, ulah diponis ku urang. Naon sababna? Sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka. Tuh, teu kudu dihukuman ku urang. Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna. Heeh. Oh nyata can jala lemar nepi ka inya meureun. Duka can nepi duka bedegong wae. Can dewasa atawa teu dewasa wae. Bisa jadi mah eta teu dewasa wae. Heeh. Budakeun wae teh. Wayahna meureunan ai ku kadewasaan mah meureunan mode pepelakan we. Saacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah, diramet mah, rupa-rupa. Ditatap diusap. Can hama. Si goreng kana diri urang we geuning. Hama teh. Hama wereng teh. Nyai Sumur. Mikiran diri sorangan oge aceuk mah geus hese. Mau dimikiran diri batur. Nu matak aceuk mah wah geus noyod ieu sungut mah. Ieu we praktek ngepel bebersih. Tong mikiran batur ka gering-gering. Ka gering-gering mikiran batur heuh nyeta rumasa bibi mah atuh da hirupna ngancrut baheulana. Rumasa. Halus di aku. Di aku we ku bibi mah. Mending ki. Rumasa bobolokot ku dosa saya teh. Bobolokot ku dosa. Tong dipindingan kan. Moal dipindingan kasalahan bibi mah. Marukana hirup bari jeung awewe aing teh. Pangawakan Dina proses kumaha proses hirup teh nyai cing. Dilahir nepi ka ayeuna teh. Da puguh baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot. Teu nyaho di rupa bapa. Galatuk mah. Umur 5 bulan geus lahir teh. Cenah indung maot teu nyaho rupa indung. Nyaho-nyaho so teh geus dewasa aing teh jadi dikukut ku uwa. Nepi ka ngalaman ngamen pan. Jadi budak jalanan ya. Jadi budak jalanan unggal parapatan. Turu belimun di tiiran dijieun kecerek. Neangan duit Mangih kawat hiji teh atoh. Asa boga modal. Ai lagu geuning mobil butut. Mobil butut. Mobil butut buatan baheula. Lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting. Nah wake digebuk. Da kasiniran meureun mobilna teh butut. Beda make kodolak. Kabur deui tidinya teh ini apruk-aprukan. Malahan tidinya aing mah kejeung nyaho sisiniran teh. Dah kumaha sisiniran kumari nyai teh. Kasoreang Bandung Banjaran daya kolot. Ai terus Kasorang Yanu Nganjaran di Ontrog Gunung Kolot. Sampai nyandung teka timu teh sebepok. Nyata gitu. Apa? Rupa-rupa. Tanu matak aing teu ngabisani ka jelema jahat, ka jelema ngancurut oge geuning saperti aing eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikang ewa ku urang keun bae. Poting halusna leuwih ti urang jelema. Anguran doakeun jelema nu kararitu teh buru-buru areling. Amin. Heeh. Da ngagugu ngewa teh teu ngeunah geuning kana hate. Teu Sok nuturkeun teh jadi jurig dina salat. jadi ririwa menjadi bayangan. Anu nyilakakeun malain jurig di kuburan tah, jurig dina kuburan sorangan tah. Dina hate. Nu ngajung jurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar, tungtung nama. Jadi Allahu Akbar teh kadeuleu pangabutuh, kahayang, kaembung, kasieun, kawani, popotongan kadeuleu. Ai sungut mah heuh nyebut Allahu Akbar. Tapi brai teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah. Kul
Allahu ahad bejakeun ku maneh bejakeun hiji we ka Allah Allahu ahad lumatak datang pangabutuh kasieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh bejakeun ka anjeunna we hiji tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna gemblengkeun ka anjeunna kitu tah Ayi sumohon nya nyai sumohon terus tiis geus sok kana hate teh pepes ti acek mah kitu we Ayi sumohon sae mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh dan doa ponok cing buru-buru rengse yakin sing buru-buru cing aya solusina sing aya jalan kaluar sing ngalakur kumaha carana damai sanajan geus ger perang sumohon ya ulah nepi ka teterusan perang dan dina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah nya ekonomi anu sakieu awut-awutanana urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heuh apung-apungan harga rana jadi riab patir nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurid anak yatim jadi loba BBM naik kasih Ari anak yatim geus rupa-rupa we hirup sakitu Ayi permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sumun mangga nya sing salamet teh